Aduh, nikmat pala wargi sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simguring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana, atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring seja midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor bagian ka-45 karya Kang Rompis II nya Kang Yepi Setiawan anu kasep sakacamatan. Kumaha salajengna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor teh nya anu kamari nya sate acan hancana teh nalika dulurna sasama jin Ratu Jin Oces mun ieu membeureunnan kapiraina nya hoyong ngiring ka alam manusia ka Ratu Arum Ratu Jin Toloheor. Kumaha rasana jadi manusia teh dimimiti ngalaman barang dahar sing horeng dahareun manusia teh ngunah geuningan nya. Terus diajak latihan ngaronggeng kabung Ratu Jinnya eta jabaga demol jabaga geulis geolna teh matak peupeureudeyan pikeun anu ngarang. Dah sate acana dilajeng ka diulah hilap anu teu acan subscribe kana YouTube-na Kisah Tanah Sunda mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti kabingahan atuh mugia sing tiasa janten rencang nya anu ngahibur pala wargi sadayana. Ulah hilap di like di komen nya. Di like di komen sareng di share linkna nya. Nu ngadongeng kabita anu ngarangna Celeumut. Matak sereng calana. Ampun gustinya. Pokona mahkum ka dulur-dulur nu aya di lemur badaya nu aya di kota oge di pangumbadaan teu sakedignya wargi urang nu aya di luar negeri sok manco dina pedaran ieu dongeng Sunda ngaraos kahibur rasana jadi emut kalembur. Oge kepala wargi sadayana saumpamina ngaraos kahibur ku ieu pedaran dongeng Sunda cenah aduh hoyong nyawer Mang Ian cenah zaman kiwari mah usum nyawernya. Biasa karena nomor dana atanapi rekening nu aya dina deskripsi atanapi profil channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Tong ageng-ageng 2000 we nya. Supados tenyang kolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor bagian ka-45 karya Kang Rompis II. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung ah. Sarerea dariuk deui ari Nyi Rosmanah jeung Nok Cicin Arindit kapawon di baturan ku Nyi Dedah jeung Nyi Entat. Teu lila geus kadarinya deui bari angkaribung ku babawaan. Kadaharan suksok ditunda dina samak dijejerkeun kawas arek hamin. Panon Ratu Arum jeung Ratu Oces teu sirikna molotot atuh. Sabab kadaharan teh loba rupana timimiti goreng hayam, pais lauk jeung bangsa tumas tumis anu sejena.
Samalah mah diemuhan ku cau tanu karesepna Ratu Arum. Toloba deui anu kapicatur, sarerea gupgap kana alasna sewang-sewangan. Ratu Arum ngawatek pangawasana, daging hayam dicokotan anu baradagna, pon kitu deui pais laukna, sarua dicokotan anu narampah gede. Udah sakti Ratu Jinnya. Ratu Jin Oces apaleun pisan kana ketakna Ratu Arum, sabab inyana ge sarua Ratu Jin anu miboga pangawasa. Tapi Ratu Oces tegasik nurutan pola Ratu Arum, inyana mah ukur nengetan heula we. Ratu Arum gancang pisan barang daharna, teu sirikna sakiceup atuh geus beak. Ari urut tulang hayam jeung cucuk laukna ditunda dina alas barna hari datenya jeung dina alas amai tukang kenang. Pugu amai jeung barna teh ukur pating haruleng sabab teu rumasaeun geus ngadahar daging hayam atawa pais lauk. dahar henteu ai cucukna dina alasna. Kabayang jailnya Ratu Jin teh. Satu tas apaleun polah Ratu Arum, Ratu Oces oge ngawatek pangawasana. Inyana gancang pisan nyokotan daging hayam jeung pais lauk, ngadaharna gancang pisan kawas Ratu Arum. Sesa tulang hayam jeung cucuk laukna ditunda dina alas Lud jeung Edi. Dina waktu anungan sakedeung, daging hayam jeung pais lauk teh geus tengari ukurnya sawadahna we nu molongpong kosong. Para ronggeng anu sejena ukur pating poloho lantaran ningali daging hayam jeung pais lauk teh geus peren kabeh. Kitu deui Jang Ahmad jeung Jang Sugi ukur silih reret we sabab ningali dengan sangu teh ukurnya salalab we jeung sambel. Sabangsa tumas-tumis oge sarua geus lenang ukur ngari sesa samarana, ngan barang ningali kana alas Paranayaga atrap pisan tulang hayam jeung cucuk lauk teh balatak dina piringna. Abina-bina teuing laing barang dahar teh euy. Taya urang ering kanu sejen. Cek Jang Sugih geugeuy kanu opatan, panuna muncereng pinuh ku kakeheul. Kapitna teu masa. Ari Paranayaga ukur silih reret we jeung pada baturna saterusna mah mencerong kana alasna sewang-sewangan anu pinuh ku tulang hayam jeung cucuk lauk. Nayaga nu opatan bingung teu manggih tungtung, mikiran eta kajadian teh asaku aneh meureunannya. Ngadahar henteu ari tulang jeung cucukna pabalatak dina alasna. Arek mungkir moal bisa lantaran buktina geus aya dina alasna, pamustunganana mah nu opatan teh ukur ngareluk tungkul. Ari para ronggeng anu opatan jeung sinden Ratmi wehwer atra bangkenu sabab daharna ukur kabagian samel jeung lalab. Mampir ka dieu Bang error ya. Teu sawios Kang Ahmad, anu utami nama urang tiasa tuang ngariung mungpulung. Temal Ratu Arum teu kireum-kireumnya bari nyikikik seuri panonna ngadila ka Ratu Oces. Ratu Oces ukur seuri leutik inyana ngluk tungkul asa kaisinan. Teu loba deui anu kapicatur sararea ukur bisa ngamaklum kana polahna Paranayaga. Teu lila di antarana Ratu Arum jeung Ratu Oces aramitan kanu araya didinya. Minangka pameulih teh cau tanduk dibahankeun kabeh ka Ratu Arum ku Jang Sugih. Raya nya.
Bogor. Dina wanci sareureut budak di pawon imah ambu esin kadenge sora galecok anu ngawarangkong. Tayalian iwal ti Ratu Arum, Ratu Oces jeung Nyi Mimi pon kitu deui Kunti Cacih jeung Kunti Reuwig sarua araya di dinya. Ari Kunti Cacih diukna deukeut jeung Nyi Mimi ngan atra beungeut Kunti Cacih teh bangkenu kawas ngemuka keheul. Ari sia kunaon Cacih? Pagawean ukur jamedud bari panon dulak tilak ka aing. Pokna Ratu Arum tumanya ka Kunti Cacih sabab ningali bubudian Kunti anu baketut haseum. Tuh kunanaon Kanjeng Ratu? Embal Kunti Cacih bari tungkul. Rupina mah nuju bendu si neneng teh ka Kanjeng Ratu margi waktos tadi enjing teh ditawisan barang tuang. Kitu pokna Kunti Reuwig milu mairan omongan Kunti Cacih. Ngadenge caritaan baturna Kunti Reuwig, Kunti Cacih teh kacida amekna meureunan pangrasa asa diwiwirang. Beungeutna reup geuneuk rai pias, panonna anu boloto teh teu sirikna ngakeburu hurung. Ngan sakilat leungeun Kunti Cacih teh nyooping-ping Kunti Reuwig, nyocok dicocok gitu teh. Dicocok satakerna udah awewe mah kitu pan mun leuwas model cowok gitu pan cuat ciwit. Tapi meureunan Kunti Cacih teh salah nyiwit ngadon nyiwit ping-pingna Nyi Mimi. Gue Nyi Mimi teh ngagurubug bari ngoceak atuh. Nya keunya salah nyiwit aduh. Nanaonan ari sia Cacih? Make jeung nyiwit ping-ping aing deui. Kita cek Nyi Mimi panonna muncereng ka Kunti Cacih. Puguh we Kunti Cacih teh reuwaseun bari nyembah ka Nyi Mimi. Kunti Cacih menta dihampura. Hapunten Kanjeng Ratu, maksud teh bade nyoco si Uwok si Reuwig Kunti cekekeun tetelo. Sora Kunti Cacih kadenge ngagleter awahing kusieun. Sia mah sulit arti Cacih? Sulit ati sia mah. Lamun sakirana hayang barang hakan naon hesin atuh karimenta deuleun. Ratu Arum antukna mah milu nyarekan ka Kunti Cacih. Pada nyarekan. Sumuhun Kanjeng Ratu. Walon Kunti Cacih pinuh kasieun tapi panonna mah bunceli ka Kunti Reuwig. Minggeus ya. Daguan di dieu jeung si Reuwig. Kula arek ka kamar heula aya badamikeun jeung adik kula. Ceuk Ratu Arum deui, inyana terus bae cengkat dituturkeun ku Nyi Mimi jeung ku Ratu Oces. Ari Kunti Cacih jeung Kunti Reuwig duanana silih polototan, sakapeung silih begegan kawas bolon we kalakuanana teh. Sanggeus araya di kamar anu tiluan teh gukek dariuk. Telila di antarana pok bae Ratu Arum teh ngawakca. Acek teh ngemuka bingung Ki Adi. Uleung mikir sangkan Ki Adi jeung si Porenges hayang angger di aya di alam manusia. Lainna naon acek teh boga maksud jeung tujuan anu tangtu. Ari mawah si Porenges mah kacida babarina. Tapi perkara Ki Adi kacida banggana lantaran bakal jadi matak geunjleung pikeun balarea. Utamana mah pikeun abah jeung ambu. Ratu Arum nepikeun kaseunggah hatena ka Nyi Mimi. Ari Nyi Mimi ngadenge caritaan Ratu Arum teh teu warane mbalan, inyana sarua ngarasa bingung ku pipetaeun
Sabab lain perkara enteng mun seug indung bapana apaleun lamun anakna heug jadi dua teh. Geus tangtu bakal jadi guyur salelembur matak ear pikeun balarea. Ngan teu lila pok bae Nyi Mimi teh nyarita. Kumaha saumpamina abdi salin ginis maksad teh malih warni janten pameget aceu. Wawartos mah abdi teh rakana Ratu Oces rerencangan aceu. Sakedapan mah Ratu Arum ngahuleng mikiran caritaan Nyi Mimi. Tapi ana dipikir mah ku Ratu Arum caritaan Nyi Mimi teh mata kaharti pisan ku manehna. Kaharti pisan ku aceu Ki Adi. Lamun Ki Adi jadi lalaki mah moal aya nu apaleun ka Ki Adi. Ngarah teu miceunan waktu acek arek nibankeun pangawasa ka Ki Adi. Sok ka dieu diukna pindah cing leuwih deukeut. Kitu ceuk Ratu Arum ngaluyuan kana caritaan Nyi Mimi. Nyi Mimi diukna ngageser ngadeuketan ka Ratu Arum. Ratu Arum ngantelkeun dampaleunna kana tarang Nyi Mimi. Inyana terus bae ngawatek pangawasana. Panon Ratu Arum peureum ari biwirna ngunyem mapat kalimah pamakena. Ratu Oces teu milu cacarita ukur ngabandungan polahna Ratu Arum jeung Nyi Mimi. Kersaning pangeran, cacap Ratu Arum nibankeun pangawasana, Nyi Mimi robah tangtungan malih rupa jadi jajaka gandang anu kacida kasepna. Kumaha we nu ngadongeng? Kasep itu gandang, jaba kempot. Eta Nyi Mimi jadi kasep ngalempereng koneng, matak ngaruntageun hate wanoja anu ningalina. Ratu Oces ukur colohok we neuteub anteb meh teu ngiceuk. Mun seug teu apal teh mun eta Nyi Mimi sigana eta Ratu Oces geus dirontok. Ku Ratu Oces teh nya Nyi Mimi geus dirontok atuh. Udah saya mah kitu mun kalalaki kasep teh Ratu Jin Oces mah nya. Tah ayeuna Ki Adi geus jadi lalaki sajati. Ti ayeuna ngaran Ki Adi jadi Raden Bayu. Mangka hade ulah salah ngomong bisi jadi matak panyurigan nuliannya. Ceuk Ratu Arum bari neuteub ka Nyi Mimi anu kiwari geus robah jadi lalaki sarta boga ngaran Raden Bayu. Unyuk sumangga aja, puji sim abdi diestokeun pisan. Walau Nyi Mimi atawa Raden Bayu, sorana teh tamle gue Mang Ian, sigala laki. Ayeuna acek rek miang heula ka nagara Cakrabuana jeung si Porengis. Hayang jonghok jeung Kanjeng Rama oge Kanjeng Ibu. Sakalian hayang apalalakon aranjeunna sawaktos di nagara Kandaga. Ki Adi daguan bae di dieu, acek oge moal lila di ditu bari arek wawartos kasepuhna si Porengis. Pokna Ratu Arum. Inyana boga karep arek balik heula ka nagarana nyaeta nagara Jin Cakrabuana. Unyuk sumangga aja. Abdi mah ngantosan bae di dieu. Temal Raden Bayu atawa Nyi Mimi bari rengku. Ratu Arum teu nyarita deui inyana cengka tina diukna leungeunna nyekelan pigeulang leungeun Ratu Oces. Tekung silila aya angin ngagelebu, les
Jirim Ratu Arum jeung Ratu Oces ngaleungit di kamar Nyi Mimi. Raden Bayu atawa Nyi Mimi terus bae indit ka pawon arek nepungan Kunti Cacih jeung Kunti Rewig. Barang serog deh ka pawon eta panon Kunti Cacih jeung Kunti Rewig teu sirikna molotot atuh. Duanana kawas anu katenung ukur ngajengjen badis arca. Duanana neuteup ka Raden Bayu anu sakitu kasepna. Cacih, Rewig, pokna Raden Bayu atawa Nyi Mimi bari geek diuk dina jojodog teu pati jauh ti Kunti Cacih. Kunti Cacih jeung Kunti Rewig ukur nuturkeun we ku panenjona kana kanu keur diuk teh. Cacih, Rewig, Raden Bayu malikandi nyebut ngaran eta dua Kunti. Sumun Raden Kasep abdi pun nining sun. Tembal Kunti Cacih bari ngadaregdeg awahing ku kasima kunu gandang beureunan. Abdi pun Rewig sanganingrum Raden Gandang. Cek Kunti Rewig bari nyembah inyana ngalandi sorangan jadi Rewig sanganingrum cenah meureunan awahing kataji ku kakasepan Raden Bayu alias Nyi Mimi mamalihan. Raden Bayu atawa Nyi Mimi nepikeun ka ngagagak seuri atuh ngadenge caritaan eta dua Kunti teh. Dasar Kunti oro wodol ilaing mah Rewig make jeung ngalandi sorangan jadi Rewig sanganingrum moal kabeungetan sia sakitu ciga parukuyan bahe teh. Uing mah ngaran asli Neneng jadi Cacih sote bubuhan dilandih ku Kanjeng Ratu deuleun. Pokna Kunti Cacih panona bunceli ka Ratu Rewig ka Ratu Rewig. Salah deh ka Kunti Rewig jadi ratu deh. Nyakeun bahe atuh Neneng, goreng sopak oge nu penting mah payu sia teh ka jalo. Tembal Kunti Rewig meni mung ele. Minggeus sia lain paraseha ieu teh. Dengekeun ieu ku ira laing duaan. Kula teh sabenerna Ratu Mimi ngan keur nyamur we jadi lalaki. Jadi ira laing duaan kudu apal sarta kudu bisa ngajaga ieu rusia. Ngaran kula ayeuna jadi Raden Bayu. Kumaha karti? Ceuk Nyi Mimi atawa Raden Bayu ngomongna tatagna keranan. Panon Raden Bayu rutret ka Kunti Cacih jeung Kunti Rewig. Dua Kunti ukur silih reret we kawas anu sarua ngemuka bingung. Janten ieu teh Kanjeng Ratu. Ceuk Kunti Cacih. Panona anu bolotot nelek-nelek kana beungeut Raden Bayu. Nya kula teh Ratu Mimi ayeuna ganti ngaran jadi Raden Bayu. Temal Raden Bayu atawa Nyi Mimi negeskeun. Sumuhun Kanjeng Ratu maksad teh Raden Bau. Ceuk Kunti Cacih deui bari cedok nyembah. Dasar Kunti belegu gilaing mah Cacih. Lain Raden Bau tapi Raden Bayu. Panon Nyi Mimi muncereng ka Kunti Cacih. Hapunten Raden neme teh ieu si Rewig ngaharewos ka jisim abdi sun pajar teh Raden Bau. Kunti Cacih mung kasalahkeun nempuhkeun ka Kunti Rewig anu pajar cenah ngaharewos ka manehna. Nyaho teuing Neneng sok nempuhkeun ka uing bae laing mah ih. Pokna Kunti Rewig bari jamotrot ngerasa amek ka Kunti Cacih. Teu kunaon nya. Geus tong ngomong sia. Ayeuna mah urang dahar we. Sok adinya cokotan kejo jeung deungeun sangun aku ilaing duaan.
cek Nyi Mimi atawa Raden Bayu ngahuit kadua Kunti anu teu leh guntreng. Dua Kunti carengkat terus bae nyokotan sangu katut deungeuna. Sanggeus ngajalagrag dina luhur samak, Raden Bayu dibarengan ku dua Kunti pating kedewek ngahanca alasna sewang-sewangan. Kocapkeun lalambahan Ratu Arum jeung Ratu Oces anu geus aya di nagara Jin Cakrabuana. Samangsa tepung jeung inung bapana, Ratu Arum teu sirikna ngarangkul awahing kusono ka inung bapana. Prabu Sanghyang Wisesa sareng garwana Den Nyimas Pohaci ukur silih reret we ngarasa helo ku kalakuan putrana. Ilaing mah Nyai, kalakuan teh kawas anu kakarek tepung bae jeung kolote, make jeung ngarangkulan sagala rupa ieu teh. Saur Prabu Sanghyang Wisesa bari gumujeng. Wios atuh ama, tara unggal dinten ieu. Walon Ratu Arum inyana Nyi Kikik seuri. Biangna Den Nyimas Pohaci tibang imut ningal polah putrana teh. Kabeneran hidup gancang ulang ka dieu Nyai, lantaran ama teh aya piobroleun anu kalintang pentingna. Keke, ari si Nyai Hera ka mana? Lain milu ka hidup ka alam manusia. Kitu saur Prabu Sanghyang Wisesa masihan terang ka putrana saperkawis aya pasualan anu bade didugikeun. Tadi teh tengiring ka dieu namung langsung nepangan ka sepuhna ama. Walon Ratu Arum ngabejakeun perkara Ratu Oces. Nyakeun bae atuh hari kitu mah. Ama oge arek cacarita teh ngadaguan Raja Wangsa Brahma kitu deui nu sejena. Patih Manggala jeung Senopati Gangaspati oge kudu sarua araya di dieu. Unjuk sumangga ama, abdi sejangestukeun pisan. Walon Ratu Arum bari lelendean karamana. Telami diantarana Raja Wangsa Brahma kairing ku garwana katut putrana Ratu Oces tos kadarinya. Raja Wangsa Brahma calik sagedengeun Prabu Sanghyang Wisesa, Prameswari Enden Sulastri calikna ngarendeng sareng Enden Nyimas Pohaci. Ari Ratu Oces diukna ngarendeng jeung Ratu Arum. Patih Raden Manggala dibarengan ku Senopati geus kadarinya, barang anyog teh langsung bae cungcong nyarembah. Tah ayeuna mah geus karumbul kabeh. Hatur punten ieu teh Rai Brahma, pun Kang bade mayunan cumarios ieu teh. Saur Prabu Sanghyang Wisesa anjeunna nyuhunkeun widi ka Raja Wangsa Brahma. Mangga Kang dilajeng. Wal Raja Wangsa Brahma bari manggut. Kipati oge Senopati Gangaspati dengekeun ku aranjeun duaan. Kula arek nepikeun beja anu kawilang pentingna. Ieu beja teh anyar pisan ku kula katarima ti Prabu Anom Ramanda ti nagara Campaka Emas. Prabu Anom Ramanda teh mere beja ka kula lamun Raja Siluman ti nagara Tunggul Ireng anu ngaranna Gorowesi teh geus nyieun talajak sarakal. Naon talajak sarakalna? Nyaeta nyurup nyuwun ka alam manusia. Eta Raja Siluman ngahaja nyokotan balad ti bangsa manusia anu biluk sarta kaolo ku manehna pikeun nambahan kakuatan pasukanana. Tah, di mana manehna geus ngarasa cukup nambahan kakuatanana, sakabeh nagara Siluman rek ngayakeun serangan atawa ngajorag ka nagara Jin Islam.
Utamana mah ka nagara jin Islam anu kawilang gede, ka nagara urang, terus ka nagara Kandaga, nagara Tegal Eurih, katut ka nagara Cambaka Emas. Hal ieu pisan anu rek ditepikeun ka anjeun teh Kipati oge ka Senopati Gangaspati. Kitu katerangan Prabu Sanghyang Wisesa ngadugikeun wartos ti Prabu Anom Ramanda perkawis nagara siluman anu nuju nyusun kakuatan pasukanana. Janten sami nya palawargi rek di nagara manusia, rek di nagara jin, peperangan mah aya gitu. Kumaha we di nagara manusia nu teu boleh perangnya. Kahartos pisan Kanjeng Gusti. Saterasna jisim abdi kedah kumaha sun. Nyuhunkeun piunjuk bae disalira Kanjeng Gusti manawi. Temal Patih Raden Manggala bari cedok nyembah deui. Tah, ti mimiti poe isukan wayahna siapkeun para punggawa atawa sakabeh wadia balad pikeun ngajaga di sakuliah nagara. Utamana mah di wewengkon wates nagara. Sok bae atur jeung sakabeh senopati. Leuwih nanti eta anjeun ieu salaku pati kudu gawe babarengan jeung para patih ti nagara sejena. Ku anjeun tepungan ka nagarana, pek anjeun baradami sakumaha mistina. Saur Prabu Sanghyang Wisesa masihan pancen ka Patih Raden Manggala. Unyuk sumangga Kanjeng Gusti. Sagala rupi cariosan Kanjeng Gusti diestokeun pisan ku jisim abdi. Teu kedah ngantosan dinten enjing. Dinten ayeuna keneh jisim abdi sareng para senopati bade teras ngeprak balad ngempelkeun para punggawa sun. Raden Manggala tatag pisan nyaritana tangtungan hiji patih anu teuneng ludeung. Syukur Kipati, syukur. Ulah banget percaya ka anjeun. Tah, ayeuna ieu perkara siluman anu minang saraya ka manusa. Kula moal bisa nitah sasaha iwal ti ka anak kula nyaeta Nyi Arum. Sabab teu sagawayah bangsa jin bisa anjajlang nyaba ka alam manusa. Dalah kula ge cantang tu bisa. Jeung mampu ngalakonanana. Kukituna anu bisa nyaba sarta cicing di alam manusia mah ukur anak kula. Jadi pikeun ngungkulan siluman anu nyurup ke alam manusia taya deui anu mampu lintang ti Nyi Arum. Saredea geus pada apal kana ketak anak kula tukang ngider tolohewer ka mana badeosna. Saur Prabu Sanghyang Wisesa deui socana ngareret ka putrana Ratu Arum. Ari anu direret ukur tungkul we ngan atra beungeutna bareube ngemuka era. Palawargi sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui nya. Cag urang tunda ilalakon Ratu Jin Toloheor, insyaallah urang lajengkeun dina episode anu ka-40 genepnya. Pokona hatur nuhun pisan anu tos naon teh nya anu tos keur sarurumbaheun kana channel YouTube Simkuringnya, YouTube Kisah Tanah Sunda atau mugia sing janten hiburannya, hiburan klasik malikeun katineng ka mangsa kabaheulaan. Oke Kang Rompis anu ngarang ieu lalakon Ratu Jin Toloheor si kuring haturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugia nya wasilahna ieu dongeng anu ngahibur nya palawargi sadayana sing janten ladang amal. Da panginten nilai sodako teh salah sawiosna ku ngabungahkeun sareng ngahibur palawargi nya gitu. Cag urang tunda di Hanjuang siang, urang teuneun di Haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka samper deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.